Ayo, ayo, siapa alumni SMP Negeri 2 Ranca Eke? Kayak orang sepil hiji deui carmang da ieu teh SMKN jeung SMPN ngarendeng palihan ieu teh. Coba ada yang tahu ini perkampungan apa carmang yang ada di Kecamatan Ranca Eke? Siapa yang tahu tulis di komentar. Ayo, mana alumni SMK Negeri Ranca Eke? Alah gergaring sarpang euy sawahanana ge indah sarpang pemandanganananya omong keur hejo bare mah mantap euy ka dieu sarpang geus gila urang sepil jalanna anu ka tengah sawah nya eta jalan Ranca Kangkung cenah sarmang eta teh Bojong Bodas anu bade ka Bojong Salam. Oke, siap ayeuna urang sepil deui nya. Katakan hadir orang sini yang nonton video SIM kuring. Oke. Ka kiri mah sarmang berarti urang ka rel kareta nya ka ditu kampung naon eta sarmang nya nyaho ting ka kanan kan hendak nyepil jalan yang di tengah sawah. Daerah Ranca Kangkung cenas. Allah kerjaan sarpang cabe ya manjur bang Allah cabe jeung bawang samang pertanian sarmang mantap yuk pasti ya siswi SMPN 2 Ranca Eke. Bener. Semangat deh. Bener SMPN 2 Ranca Eke eta siswa-siswina sareng tes di mana ieu? Olahraga di mana? Nya ngeunah atuh. Olahraga ka tengah sawah, jalanna alus sareng pemandanganna alus kieu. Mantap ieu. Oh, kalau olahraga bener sama semangat olahraga na sareng meh kolot teh tetap sehat meh tuur tetap panceg sareng teu letoy pemandangan aja sareng daerah dia mah pokona mah ieu jalanna hideungan deui atuh Pak Lurah biar mantap langsung ditambah lagi sasaungan anu sararae ame warga anu di dieu ngadirikeun warung kopi gitu dah lamun tempatna diurus jeung saya mah viral bakal loba tah anu berkunjung bertamasya ketika sore ataupun pagi sambil lari pagi ke sini pasti marawa duit harayang jajan atuh sareng nya ngeunaheun atuh sareng tuh tingali pemandanganna saya erek ke kiri sareng dari ke Bojong Bodas erek ngetem heula di hareupeun Gapura Hejo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.